3, 2, 1. Kembang srengenge nu dipupus ti kukuring geuning teu sirungan deui unggal poe guling gasah sieun kembang henteu marangkak deui. Kembang srengenge kuring geus lain deui kembang nu ngora. Kumaha lamun engke kembang teh layu saacan waktuna? Kumaha mun kuring gagal mupus ti kembang eta nepi ka endah marangkak deui? Yang geus naon mun can bisa nyarita ayeuna mah, tapi ke mun geus bisa nyarita caritakeun we nya, tong dipendem sorangan karunya kana keisana. Lamun mamah geus teu aya di dieu, mamah hayang ningali Neng Bagja sareng kaluargana engke. Dan Neng mah budak soleha. Abi hariwang indung abi kunanaon lantaran Bapak abi geus wani hampang leungeun ka indung abi. Abi sieun kalengitan salah sahiji ti maranehna. Tong jadi ngarembet ka kolot, mun maneh mikir. Maneh moal nyarita ka babaturan maneh. Ayeuna guru maneh jeung babaturan maneh jadi nyaho kan soal keluarga urang. Mamah jeung Bapak parasaya wae unggal poe di dia abi ngan bisa ngadangukeun Mamah jeung Bapak parasaya wae. Kudu sabaraha kali Bapak ngomong lah Kesya, maneh teu boga hak nyaritakeun masalah ieu ka babaturan maneh. Gara-gara maneh ngaran kolot digoreng. Sekarang janji kita pasti kan bertemu.